Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat sareng tetep semangat dina diajar moda daring. Siswa-siswi sadayana, dina danget ayeuna urang diajar materi ngeunaan dongeng. Nanging sateacana mangga urang pedar heula kompetensi dasar sareng tujuan pembelajaranana. Mangga siswa-siswi tiasa ninggal dina layar. Nah, siswa-siswi sadayana eta mangrupikeun kompetensi dasar sareng tujuan pembelajaran dina materi dongeng. Ayeuna mangga hidep regepkeun heula dongeng anu baris ditampilkeun. Ayeuna urang ngadongeng dongeng Si Kabayan. Judulna Si Kabayan Ngalaroay. Dina hiji peuting Si Kabayan diajak ngalaroay ku mitohana. Isuk-isuk bral ka haruma. Rada jauh ti lemburna. Di jalan taya nu ngomong sakemek-kemek acan. Sumawona Si Kabayan da puguh tunduheun keneh. Tuman hees nepi ka beurang, ari ieu isuk keneh geus digugubrak di titah hudang. Teu kaharti ku mitoha, ceuk dina pikirna. Sakitu geus kolot nah aya kadademes teuing kana dunya teh. Na keur naon dunya ali lain keur nyenangkeun awak. Ari ieu kalah jadi hukuman. Keun sia gerangke. Barang nepi ka huma pek ngalaroay. Mitohana pohara getolna. Ari Si Kabayan mah meus-meus randeg, meus-meus janteng. Teu kaur bebenangan, balas ngahuleung jeung ngarahuh bawaning sanggeuk digawe. Siga-sigana mah rada mumuleun Si Kabayan teh. Luak liuk, beut kareret, karung wadah roay. Jol aya ingetan pika senangeun. Gelenyu Si Kabayan imut, "Mitoha, heuy, kaula rek kacai heula ieu muleus beuteung. Bisi rada lila dagoannya. Hati-hati mun mitoha ninggalkeun." "Heug, ulah lila teuing bae. Kumaha engke weh, da kasakit mah ari datang kawas kilat, ari undur kundang iteuk." Bari ngomong teh mitohana tonggoy bae ngalaan roay teu luak liuk. Si Kabayan sup asup kana karung wadah roay. Awakna dipurungkutkeun, bari ngareumpeukeun maneh ku roay nepi ka teu ka tembok. Barang bro mitohana ngabrukeun roay kana karung, dideuleu karung geus metung. Ret ku manehna dicakupkeun, dipocong di talian, dijungjung. "Duh, berat naker," omongna. Geus kitu gek diuk ngadagoan Si Kabayan. Si Kabayan didagoan teh ambleng bae, sedeng poe geus reup-reupan. "Nah, Si Kabayan bet ambleng bae," ceuk mitohana ngomong sorangan. "Moal salah meureun terus balik da gering." Eta mah Si Kabayan, nah aya mangkeluk, benerna mah bebeja heula ka kolot. Rek balik teh, ieu mah leos bae. Aya jelema model kitu. Rigidik karung roay dipanggul. "Edas, berat naker," omongna. Didedet teuing, ieu mani teu askieu. Bari dirampa-rampa karungna. Barang datang ka imah, sok diteundeun di dapur dina raranjangan. Tuluy dibuka bengketan karung teh ku mitoha awewe. Bari ngomong, "Eueuh, cukul pelak roay urang teh nya, meuni sakieu lobana." "Ih, tacan kalah kabeh eta ge da kaburu pinuh. Karungna leutik teuing," jawab mitoha lalaki. "Kakara ge saparona meureun." Bari eta manehna teu ngadenge Si Kabayan. "Kumaha geringna?" "Baru gering, teu nyaho kaula mah panyajeung Andika ka huma. Puguh bae tadi isuk, tapi ti dituna balik ti heula nyeri beuteung." "Ae kutan,
cik manehna ieu bantuan ngudulkeun Roy bet berat naker. Anak bro teh diudulkeun kuduaan burulu Roy bijil sabagian dah sereg dina liang karung. Kusabab mereka teng-teng karungna dihantem digejleg-gejleg. Nah anak borengkau teh si kabayan ragrag kana raranjangan merongkol. Mitoha awewe ngajerit bawaning kurewas. Mitoha lalaki ngejat mundur ke tukang awahin kaget. Si kabayan dah capek bari balaham beleh. Si bedoa teh gening si kabayan cek mitoha awewe. Dah capek mitoha jeung ieu kumaha dipungguk ku mitoha teh. Aya adat-adatan nah sia kitu peta kolot teh cek mitoha awewe. Ari mitoha lalaki leos bae ka imah. Hatena ngunek-ngunek ambek hayang males. Isuk mah anggeuskeun ngalarwae teh jeung bapa kabayan. Sing bener ulah goreng polah kitu ka kolot. Pamali deuleu matak doraka ceuk mitoha awewe. Heug moal mitoha. Isukna bral si kabayan jeung mitoha lalaki ka huma deui. Datang-datang top petikan Roy gertonaker. Mitohana ret deui ngareret ku juru panon ka si kabayan. Si kabayan tonggoy bae ngalaan Roy. Siga mah inget kana pepatah mitoha awewe estuning junun ayeuna mah kana gawena teh. Nempuh si kabayan jongjon digawe kuliwed les bae mitohana teh. Si kabayan mah terus bae ngalaan Roy nepi ka karung teh pinuh pisan. Red dipangrodkeun liang karung teh ketek di talian. Nah kemana mitoha bet eueuh moal salah ninggalkeun meureun keheuleun keneh urut kamari kajeng aing gerek balik rek digusur bae ieu karung teh da teu kabawa di panggul mah. Bari ngomong kitu bluk karung teh digulingkeun durug-dug digusur. Kabayan cek sora jero karung. Ieu aing mitoha sia ulah digusur reg si kabayan eureun. Puguh Roy bari gaplok dipeupeuh karung teh durug-dug deui digusur. Kabayan bapa deuleu ieu lain Roy bari terus digusur. Barang datang ka dapur gebrug ditinggangkeun kana raranjangan. Suara jelema nu ti teundeut. Tah mitoha awewe Roy sakarung bari leos manehna mah indit ka cai. Barang diudulkeun eusina gurubug salakina ragrag bari gegerungan. Awakna daronglak raraheut urut digugusur anu sakitu jauhna. Pamajikan teu kira-kira kageteunana tuluy diubaran ku Cilebu. Meunang 2 poe mitoha lalaki teu bisa hudang-hudang aja. Tah sakitu pamirsa dongeng si kabayan ngalarwae. Tadi parantos ngaregepkeun hiji dongeng. Nah, bada hidup ngaregepkeun dongeng eta, ayeuna coba jawab heula patalekan ti ibu. Anu kahiji patalekanana, saha tokoh dina dongeng anu tadi ku hidup diregepkeun? Saha coba tokohna? Anu kadua, naon eusi dongeng anu tadi? Nyaritakeun naon dongeng anu tadi nya. Anu katiluna kira-kira naon yeuh amanat tina dongeng anu tadi ku hidup diregepkeun. Kumaha siswa-siswi sadayana tiasa ngajawab pertanyaanana? Gampilnya asal tadi hidup ngaregepkeun dongengna pasti tiasa ngajawabna nya. Tayana siswa-siswi sadayana hidup tadi parantos ngadangukeun atanapi ngaregepkeun contoh dongeng. Ayeuna urang kana pembahasan atanapi pedaran materi dongeng nyaeta carita rekaan atau fiksi anu ngandung hal-hal anu pamuhalan atawa pamuhalan teh hal anu teu mungkin. Upamana wae sasatuan jeung tatangkalan boga paripolah sarta bisa ngomong kawas jelema. Contohna parahu bisa jadi gunung atawa jelema jadi mau kajajaden nya eta sawatara contohna.
Siswa-siswi sadayana dongeng kaasup kana karya sastra balarea. Lantaran naon? Lantaran teu kanyahoan saha anu ngarangna. Tah eta disebutna anonim ya. Ayeuna urang lajeng kana jenis-jenis dongeng. Dumasar kana eusi jeung palakuna, dongeng bisa dipasing-pasing di antarana anu kahiji dongeng sasatoan atau disebut oge dongeng fabel, nyaeta dongeng anu palakuna sasatoan atau hewan ya dina bahasa Indonesia. Contohna naon? Contoh tiasa ditinggal di dieu sakadang kuya jeung sakadang monyet. Anu kaduana pecang kena kuleget. Anu katiluna gajah eleh kusire. Eta contoh dongeng fabel atau dongeng sasatoan. Anu kadua aya nu disebut dongeng sasakala, dina bahasa Indonesia disebutna legenda. Nyata dongeng anu patalina jeung asal muasal hiji tempat, barang atawa hal anu sejenna. Contohna naon? Hidup tiasa ninggal. Nu kahiji aya dongeng sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Anu kaduana aya sasakala Situ Bagendit. Anu katiluna aya sasakala Talaga Warna. Anu saterusna aya nu disebut dongeng sajarah. Nyaeta dongeng anu aya patalina jeung tokoh-tokoh sajarah atawa patempatan anu ngandung sajarah. Contohna naon? Contohna Hanjuang di Kutamaya, Arca Domas, Syekh Maulana Akbar. Tayana dongeng anu kaopat. Anu kaopat aya nu disebut dongeng jalma biasa. Nyaeta dongeng anu palakuna jalma biasa. Contohna naon? Contohna aya dongeng Si Kabayan Ngalaroay. Anu tadinya. Anu kadua aya Cikarecak Ninggang Batu, laun-laun jadi lego. Anu saterusna aya Tukang Cukur Panipuan. Salerosna siswa-siswi sadayana masih seueur jenis-jenis dongeng. Tah dina materi ayeuna dongeng di kelas 7 mah urang mau ngabahas 4 jenis dongeng nya. Kitu siswa-siswi sadayana. Teras aya deui contoh-contoh dongeng sasakala anu aya di rupa-rupa wewengkon di sakuliah Jawa Barat. Di antarana aya sasakala Gunung Gelis di Bandung. Anu kaduana sasakala Gunung Tangkuban Parahu di Kabupaten Bandung Barat. Anu katiluna aya sasakala Cigondewah di Kota Bandung. Anu kaopatna aya sasakala Kampung Kranggan di Kabupaten Bekasi. Anu kalimana aya sasakala Talaga Warna di Kabupaten Bogor. Urangnya. Terus aya nu kagenepna aya Putri Kandita di Kota Bogor. Aya sasakala Maung Panjalu di Kabupaten Ciamis. Anu kadalapanna aya Jaka Susuruh di Kabupaten Cianjur. Anu kasalapana aya sasakala Parung Bingung di Kota Depok. 10 sasakala Curug Panganten di Kota Cimahi, sasakala Cisanggarung di Kabupaten Cirebon. Sareng anu sanesna masih seurnya ya. Aya kana 20-an nya. Mangga hidup tiasa ninggal nyaliranya dina layar. Ieu contoh-contoh dongeng sasakala di rupi-rupi daerah anu aya di sabudeureun Jawa Barat. Tah kitu siswa-siswi sadayana eta mangrupakeun contoh-contoh dongengnya. Janten dina pedaran ibu mah ayeuna mung dibahas tadi ibu ngan medar 4 jenis dongeng. Dongeng dumasar kana buku rujukan di Kabupaten Bogor mahnya nyaeta buku salah sawios buku anu dianggo di Kabupaten Bogor khususna di ibu mah nganggona Gapura Basa. Dina buku Gapura Basa anu dipedar nyata tadinya 4 jenis dongeng. Salurusna masih seueur kana jenis-jenis dongeng anu sanesna. Mong bilih hidup bingungnya. Nah, kamu dina buku mah aya dina penjelasan ibu teh aya tamargi ibu rujukanana kana buku Gapura Basa. Saperti kitunya siswa-siswi sadayana. Tayuna urang cobi latihan soal.
Iya, aya 5 nomor salasna di buku paket tina buku Gapura aya 8 soalnya. Bu Ibu disingkat deui janten 5 soal kanggo contoh hidupnya, kanggo diajar, kanggo latihan seperti itu. Mangga tiasa ditinggal soalna hidup tiasa dikerjakan dina buku tulisnya. Sisi sadayana sakitu wae pembelajaran bahasa Sunda dina materi dongeng. Tepang deui di video-video saterasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.